secara ilmiah cerita torikoh gampang, tetapi secara praktek iyalah lu paling sulit. Sebab dalam zikir aya dua masalah, aya zikir hasanah, aya zikir darajah. Zikir darajah kabagi dua, aya zikir darajah tawajuh suluk, ieu sulit neangan pijelemaeunana. Nomor kedua zikir darajah tawajuh tabarruk, ieu mah sanajan hese tetep aya insyaallah nu dicekel ku para ulama-ulama, nu cekel ku kaum-kaum anu geus menghindar tina keramaian dunia hatena. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang hirup kieu bae eueuh nu dipelakeun di jero hate atuh kieu bae rarasaan urang. Ketika sholat acak-acakan, ketika maca Quran acak-acakan, ketika zikir acak-acakan. Tetapi ketika geus aya pepelakan di jero hate anu ngamantengkeun diri urang ka Sang Khaliq, bakal berbeda. Ketika sholat lain deui ngarendeng akur, tetapi derajat sholatna berbeda. Ketika maca Quran akur, mungkin sora bisa akur, makharijul huruf bisa akur, berikut lagam-lagamna, tetapi kadar kolbu nu berbeda.